Sampurasun tepang deui sareng simkuring dina medar budaya Sunda. Pintonan ayeuna teh ngeunaan seni reak. Reak mangrupa salah sahiji kasenian anu aya di tatar Sunda. Ilaharna mah ieu kasenian teh dipiri ku sababaraha alat musik saperti dogdog, goong, jeung tarompet. Ieu kasenian teh dimekarkeun ku salah sahijina di Dusun Cilengsar, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Tah ieu kasenian teh anu bakal dipintonkeun ku grup seni reak Putra Saluyu. Wilujeng Nyakseng. Ieu hiburan mudah-mudahan sing aya dina kalancaran, aya dina kasalamatan gitu. Sakitu di simkuring salaku buka panginten. Mak urang sami-sami nyaksian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.